nya karena ketika hiji diusir ku bapak dengan serangan ini mete galau teuing sugane Mang Ohang bisa kahibur urang panggil wae Mang Ohang caprok kalau Mang Ohang Mapai jalan satapak ngajuju kai jilemur tekara sacape nasababaya mudikean hujanan idodar gelapan taya kenyinguan sama jarawan katutup wajen jere wajen jere nu penting mah asal lebih kadang anu dituju rek ngamuk malah bodas kemang jadi impian sukan teamon kakak kemang cahaya nu boga balik ke asa horian gampang asa ngalayan teka salah Alhamdulillah keprok ke Mang Ohang ala damang Mang Ohang damang oh sanes naon Mang Ohang damang gitu kitu teh naon damang eta geuring ya kayak nama damang emang alhamdulillah aduh Mang Ohang aduh epot sih ayo mana di masuk ngaca kosok teh sedih teh beungeut juga gitu eta ge da baheula sok asa sok teh da aing malah mun beungeut jiga maneh ngagantung maneh tah ieu beungeut sih jiga cangcut kieu sih teh ini geuleuh ini siga cangcut wing mah kosok ngaca tah ge mah ngaca eta kaca teh pupus kunaon bet pupus sieun ku bogot wing tuh kaca sieun heeh nya wing teh alhamdulillah wing nya wing bisa ka dieu nya ngahibur tepung ojong Sari Harja Tiru Putra Giri Harja sanes Sari Harja da aing jalan rumah makan Giri Harja lamun Sari Harja rumah makan Giri Harja Putra Giri Harja itu baca Putra Giri Harja tilu dalam nate dadang suladai Sunandar Sunaria dadan Sunaria ayo di Jelakong Bandung ngaran teh kudu ngeunah ku batur dibacana model ieu Bapak Lurah Dede Supriyadi ngeunah disebut lagi Dede oh bener dadan ya cepot popo cepot sok sia Ohang bisa sarua sok mah kudu bisa diejak ngaran teh nya hang tapi bayar baik da Ohang mah teh malanian nya nanian da pegang untuna eueuhan dalam Ohang beres moal payu meureun moal payu juga kieu Ohang teh ada isma teh isma gitu sok ka ngawulujengkeun ka Bapak Dede sareng Bapak Haji Wahyu ka masyarakat urang dieu khususna mohon ka Bapak Lurah Pak Lurah kades teh Lurah di dia kades Bapak Kades Bapak
Dede. Supriyadi. Itu bapak-bapak atau ada dede? Jadi bisi budak kene. Bapak. Hah? Bapak Dede. Oh, Bapak Dede. hah? Bapak Dede. Kira. Engkau tadi cenah bapak-bapak. Sumun. Tapi dede. Dede mah namina teh Dede, eta teh disebut teh Bapak Dede Supriyadi, eta teh Kade Sukadani. Oh. Dede, bapak dede, Supriyadi. Nyo alhamdulillah, anu parantos kalungsuran Wahyu. Wahyu teh rakana. Oh, kan di itu di luhur, di lungsur kan dia. Di mana di itu? Tapi bener. Wing mah bener wae. Bener. Jadi lungsur kan dia. Lungsur Wahyu ka dieu nya. Nya. Mana apa Bapak Wahyu? Apa? Eta teh DPRD Kabupaten Bandung Barat. Bandung Barat. Itu Bapak Wahyu. Bapak Juwayu teh. Bapak Wahyu. Da wing mah apa teh kana bajuna wae. Bajuna pulang itu. Oh, sok aya nyopan warna-warni. Sok aya make baju burung bodas. Oh, ejo. Ya. Da sok tara pamit jeung beungeut mah. Pamunteuna atuh lain beungeut. Jeung pamunteuna Pamunteuna Bapak Wahyu eta teh ieu wakil rakyat teu. Ya tara katingali. Nah, Da hidup. Situ teh Bapak Wahyu aduh. Gunungan aing teh. Oh, Bapak Wahyu teh. Ya, Bapak Wahyu sanes hideung. Sanes naon? Teu bodas. Oh, bodas kolot. Bodas kolot. Ayo. Ada geus wau nya. Ngarang. Tiba heula jeung Pak Wahyu nya. Ngapa wan? Eta ge wing. Bapak Dede. Wing ge da sabenerna mah tadi teh kalajo. Da kalajo ka dieu. Terus kumaha Pak Wahyu teh? Juk. Datang we. Ai si orang cenah tak kasih bibit. Kasih bibit. Bibit teh saha? Hah? Bibit teh saha? Bandar kacang. Kacang naon? Hah? Kacang naon? Oh, kacang batu. Kacang tadi kumpul-kumpul Pak. Di kebun batur. Jadi cenah pajarkeun sok minang ningali cenah wit eta minang ningali si Ohang. Ka mana? Ka dieu ka Ngampra. Oh, ayo. Pan ku si Wiwit teh langsung diomongkeun. Pak Wahyu teu apaleun. Salila ieu teh si Ohang teh sok minang ka dieu teh. Nya eta dulur uwing kitu cek Wiwit teh. Oh dikitukeun, oh kitu. Ini bunga. Langsung bunga. Lamun kitu mah atuh heueuh cenah. Engke atuh nya cenah. Aya dadan di dieu. Terus Aya wayang. terus Nya cenah. Naik we cenah. terus dibayar moal. Teuing eta cek aing. Heuh aing masak kitu sok lalaliwat ka dieu wing teh jaya piraku teuing kitu teu. Ai ka dewek mah lain ya. Kumaha? Pak Wahyu teh nya Kumaha? datang ka imah. Ka imah dewek. Heeh. Pak Wahyu teh dewek keur maca Quran. Angkat rok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka tuh dewek teh Pak Wahyu. Apa? Goblok teh ka dewek ka bu. Cek Dalam mestilah teu panik cek Pak Wahyu. kitu. Oh, Heeh. barang rek kana foto foto abah. Oh. Kubuk teh nangis Pak Wahyu. Lu sia? Pak Wahyu teh pan babaturan abah. Oh, nya bener. Kubuk nangis. Ingat ka abah, cek dewek teh ingat ka abah. Oh. Atuh Pak Wahyu ceurik aya aing teh ceurik, deureun miluan aing teh ceurik. Oh, ada. Daerah ieu Wahyu ceurik aya aing teh. Deureun aing ceurik saya. Lain cerita halus tuh. Goreng ceurik kena. Ceurik kita di Wahyu teh. Ngobrol ka itu ka nempo di abah foto. Kuk deui ceurik. Ampun, teh. Ingat ka abah. Cukup atuh aing ngilu ceurik deui. Oh, aing lila ya. Nanyakeun tangga. Aing tangga 20 kosong nya ada. Kosong jadi Pak Wahyu. Oh. Waya cenah pangajaran ke Menteri Sukatani. Oh, gitu. Meureun matak ceurik teh yang murah tuh ya. Oh, kepangit.
Haji Wahyu da geus deukeut jeung Haji Wahyu mah teu. Ampura. Baik Pak Haji Wahyu, Pak Dede, Nya. Bapak Lurah da jeung sadeui ini silih tulungan teh nya. Nya silih tulungan. Teh urang teh pananya urang silih hibur. Apa nadi? Mata urang dukung deui ku salarea. Nya. Engke mun nyalonkeun nya. Nya. Mun nyalonkeun deui tah Bapak Dede. Bapak Lurah pan nyalonkeun 2002 hiji. Nya urang dukung ku urang salarea. Insyaallah dukung. Nya meh wayang 5 tahun di dieu. Amin. Itu ohang 5 tahun di dieu nya. Nona. Ya, di dieu 5 tahun. Itu dibayar oke. Dengekeun, Bang. Oh. Kudu boga keyakinan urang mah. Dina seni mah kudu boga pengorbanan. Nya. Urang kudu boga keyakinan da Bapak Wayut teh wakil rakyat. Kudu boga keyakinan mah nya urang balik kudu lengo. Oh bener. Bilaku tuh. Da anjeun teh geus gede. Geus gede. Nya. Mikir tuh. Siapa mah teh perjalanan itu jadi wani. Akan mah eda. Geus kana mah Namanya wakil rakyat. wakil rakyat. Ai Wakil jeung anu ngawakilkeun darajatna luhur keneh. rakyat. Nu ngawakil anu ngawakilkeun teh rakyat berarti rakyat pangluhurna. Nya, gitu kata pantes nyarekan oge da pangluhurna. Nya. Heeh. Dari wahyu di hadapan urang di luhur. Heeh. Nya sok bisi aya punten Pak Wahyunya abi ya di luhur atuh Pak Wahyu di dieu abi di dinya. Ayo kemana we ngomong tuh ampun. Tembak dari dulu nya. Kan wae. Siap. Oh urang teh. Hah? Yang dibayar. Yang disawer. Ih. Tuh yang tuh. Emangnya orang seniman apaan ya? Emang gue coba kah? Oh udah wing teh mamang ho ti tengah hibur. Alhamdulillah aya ngahibur di dieu teh panan wing mah. Siakang siane sia dulu. Wing oge ningali di dieu. Oh tadi teh panan lobong. Oh, Ayo nang dipinu. nya panungguan ohang itu. Naon walain. Apa ohang beda dengan tamu jeung wayang nuan. Tuh. Bener. Iya, bener. Aing. Ya, siapa dia hulu gitu deh. Dia hulu siapa gitu mah. Nam tuh. Nah, Kita ohang mah teu ohang mah jaminan low profile ohang mah. lo profesi kan? Somea ohang mah. Insyaallah. Somea ohang. Insyaallah. Heeh. Teu sombong, mata kuntung ceprok-ceprokeun. Sombong. Ngeplos ya, ngeplos. Kalau ayah. Oh, ada. Gejel kemana mah getek, bener? Hah? Gejel kemana getek? Lain main getek. Naon? Nyesa. Aya nyesa. Masalah, ngaiburan. Besok wing rek ieu rek ngahibur. Sok libur naon? Hah? Naon liburna? Ya wing mah rek ngahibur naon bisa wae. Oh bisa kieu we atuh. Urang ngadoa heula nya. Aduh. Ngadoa ka Bapak Dede, Nya. Bapak Lurah. Nah, baheula pan aya kesenian beluk. Beluk teh anu ngilo anu meuli. Oh bener. Dewek pidato, Hah? tamane nyanyi. Siap. Nya. Heeh. Siap. Dan pidato main ngalagu sok. Wing mau ngelagu. Siap. Bapak-bapak, ibu-ibu. Mengapa diriku tak berguna? Siapa pencokna Anu aya di di dieu. dalam diri ini? Apa. Sok jadi di bos kieu teh. Kok naon sih? Cek aing ngalagu saya teh. Cici ngomong-ngomong kumaha? Dewek anu ngomong pidato sia anu ngalagu. Ngalagu naon atuh mau wing? Bener teh? Salah berarti aingnya. Maksudnya dewek pidato ku sia dilagukeun. Kalau dilakukan berarti Sia nu bodoh. pokok. Oh, kesenian beluk baheula. Oh. Bapak-bapak, ibu-ibu. Naon? Si bapak berani tuh. Wing nurek nyanyi. Gegeran ya.
Tidak uing lu rek ngomong nyanyi oke. Eta cingir ka ngaceng-ngaceng nih sedih kumaha. Sinyalna supaya keluar. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu. Anu parantos ngariung mungkulung di ieu wewengkon. Anu parantos ieu mungkulung di ieu wewengkon. Dina acara Milangkala Republik Indonesia anu ke-74. Republik Indonesia anu ke-74. Anu disesepuhan ku Bapak Dede Supriyadi. Anu disesepuhan ku Bapak Dede Supri. Yadi. Ya sini wargi. Sareng pangarsana Bapak Haji Wahyu. Sareng pangarsana Bapak Haji Wah. You. Mudah-mudahan dina acara syukuran dilantikna Bapak Haji Wahyu janten anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat ditetepkeun aya dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Sadayana didoakeun ti awit anu kamuan maksad pangarsana Bapak Dede Supriyadi salaku kepala desa di dieu, mudah-mudahan sadayana aya dina barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mana ciri gitu jika cangcut soek Barina oke turun nilai batoy.
Ini mah ompong bisa teh. Ceri alah. Sang cucoy gitu bisa. Kepinu kudaki. Kaget ayo. Nona. Esa keluarga nona. Nya. Esa. Lagu bener aku bener. Masuk atuh. Gua kan pesehan. WC naon situ? Kan tukang inilah. Tukang. Inilah gitu. MC. Lain WC situ. Tukang inilah. Inilah. Udah kacau inilah gitu kan. MC setelah WC. Emang nak aing waduk situ. Sok doang MC. Ya. Lagu naon? Saha geusna? Almarhum lagu almarhum bola. Lagu naon? Anu ti Magic Jet. Magic Jet dengan lagu nih apa tadi dangdut. Magic Jet situ. Magic Jet. Mau Magic Jet. Oh, salah. Aduh. Siapa tuh? Lagu naon? Hah? Lagu naon? Lagu PLN. Lagu PLN. Lagu PLN. Pulsa situ. PLN. PLN itu eta listrik. Ya, Magic Jet kan pernah ngalakukan PLN situ. Ayah. Lagu naon? Pengen ke lagu naon? Kau yang nyalakan, engkau pula yang padamkan. Tuh. Siapa? Lagu begitu sebut PLN ngerusak judul situ. Yang itu lagu naon ti Lepi Sukaisi? Hah? Lepi Sukaisi. LP dan Lepi situ. LP Sukaisi dan Lepi Sukaisi. Ya Lepi Sukaisi. Lagu naon? Datang untuk pergi. Oke, kita sampai ke. Ayo, MC Nanda. Oke, saudara-saudara. Kelas ya kodong. Ina apa banyak? Oh, apa ya tuh? Komentar channel. Nah, gitu. Kita jangan mic dicapit dirinya seperti pararantes teh. Nah, itu. Sini puru-dui nepona. Jadi itu nyerosot balik. Cocok saya bicara buru-buru. Nah, gitu so. Tadi gelung. Anggap lagi gelung ah. Satu tadi teh. Lepi Sukaisi. Gimana? Datang untuk pergi. Oke, kita tampilin. Takis. Tampilkan tuh. Langsungnya kita tampilkan sebuah acara berikutnya dalam acara Assalamualaikum. Naon? Namanya Inilah. Assalamualaikum kumaha teh? Karena Elvi Sukaisi Assalamualaikum heula atuh di mana-mana. Oh, bener salah. Ieu mah lain artisna Assalamualaikum. Ih, begitu. Cep, itu bikin lanjut. Mana tiga banci? Itu saha. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita tampilkan artis berikutnya dari Jakarta, yaitu Elvi Sukaisi dengan judul lagu Datang Untuk Pergi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam.
Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada si Ocin. Saya tidak nyanyi lagi tidak balik. Datang assalamualaikum balik dari. Balikan nih bisi teh kadenya bisi ieu mah. Oke, kita panjang sampai kita tampilkan artis berikutnya yaitu Elvi Sukaisi dengan judul lagu Datang Untuk Pergi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik Ahmad. Siapa kumaha? Nah, Nyanyi iraha. ya. Kalau nang sok kamu kena. Kita tampilkan artis berikutnya yaitu Elvi Sukaisi dengan judul lagu Datang Untuk Pergi. Tah, bisi teh apa? Ayo. Datang Terus untuk pergi. dan bukan Sarman. Siain oke. Lain urusan kita masih teh. Judul lagu apa aya lain eta. Saya gak pernah ngenangan apa-apa. Asa mancing judul lagu Datang Pergi. Mengapa engkau datang bila untuk pergi? Kau buat aku tenang, lalu kau sakiti. Lagu sendiri ae. Kami ini lagu itu ada. Atuh. Laguna Sabalado. Sabalado. Oke. Sabalado. Ya. Oke, saya. Si Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting. Oke. Artis berikutnya yaitu Ayu Ting Ting dengan judul Sabalado. Aing mulih apa sih teh? Naon? Saya teh nyanyi naon gitu. Cimala. Bisa lain ku Aing Ting Ting sih teh. Kumaha itu Lain gitu. Aduh ampun aing. Jadi gini. Sok nanti guru si Nena contohan mana? Sok contohan jati ini. Sok kudu ngenyo wae sih teh. Ngenyo sih teh. Sambal balas terasa panas. Tidak bergoyang cintamu seperti sambal lado. Eta laguna belegu. Cintaku Seperti balado. Make eta. Bener kudu make eta bener. Bener sih. Sambala terasa pedas. Sambala mulut bergetar. Tidak bergoyang cintaku seperti sambalado. Coba batuin nih. Sakumaha. Empat kali. Apa kali? Empat kali ya. Oh, gitu. Empat kali. Ya. Cintaku seperti sambalado. Sakitnya. Seperti sambalado. Aku seperti sambalado. Kamu sebut ceritanya benar. Cintaku seperti sambalado.
lagi. Waduh. Kecepret kemana? Eta pemajikan mana? Lama mana keur digawe gitu. Teu soak pemajikan mana? Aing mata kundan. Banget sih juga kumang gitu. Oh dah awing mah sabenerna mah pan sok di Pareuman. Oh di Pareuman. Oh eta di Pareuman. Jadi teh ketemponya. Oh. Pernah teh dicang. Ya mata ieu teh gara-gara cangan mata sok ganti. Oh kumaha? Pas cangan. Oh. Langsung pingsan. Pingsan langsung udang deui. Udang itu. Bos udang deui teh langsung geus nepi ka ajeuna we. Jadi cerai. Jadi cerainya namanya. Kita ulang 4 kali. Naon? 5 kali. Naon? Mana? Ye, kapitaler. Terus kan. Mau geus di ondro ibu. Hah? Atuh akurkeun. Atau siapa yang ngedudukkeun atau. Nah, cepet kadinya mana? Oh, ayeuna. Udah mah tuh kitu. Udah ieu. Lain eta baju aya kesentuh nyawer ka mana teu. Oh, nya. Oh. Ka mana teh mun naon naik ke sawer cenah kelura. Tuh goblok ae. Oh, atuh lurah nya sawer karunya mah paham di nantung naon. Cintaku seperti sang balado. Terus tapi gitu. Terus ini. Cintaku seperti sang balado. Tapi hanya di bibir saja. Oh. Terus. Colak-colak sang balado. Oi. Apapun jenismu. Tak akan bertukar. Laguna lepat, cangcut. Nah, atuh jerawan. Jerawan. Cangcut. Ada air kayu gitu. Naon? Cinta itu Cinta. colak-colak sama ladok. Apa oi, dicoba sedikit. Mana sudah? Colak-colak. Mana Di ya? kakinya mana? Colak-colak sama lado. Alamak oi. Apapun jenis. Tak akan berubah. Kita mah lagu naon teh Mira? Oh, Mira Satika. Lagu mana sedikit teh? Minuman. Minuman keras. Mijon. Di es, Mijon. Dana narkotika. Tini. Apa tika jeung tini ada lanceuk. Ayo. Udah lain kunaon. Bisa aja. Dirayu baru udah jadi. Hah? Oh, tipe Wayu. Oh, tipe Wayu. Hah? Tipe Wayu ya? Tipe Wayu ya? Aduh, Wayu. Sakia nih. Engol. Engol aja udah lagi ya, mah. Wah, anak buah hansip tadi ya. Oh, dia tipe Dede. Oh. Bapak Lurah. Berat? Hah? Oh. Oh, dah. Kita pernah hari Pak Wayu itu pun buka majikan ya. Ada istri. Istri teh kades namprak. Oh, teteh. Kades namprak. Kades namprak teh istri apa? Yuk. Oh, berarti kan sarua jeung lanceuk. Lanceuk na Pak Dede. Piraku teh kasentuh. Siap itu betul-betul magarong. Dulit teuing. Asupkeun aing. Sok ler gegelehean oge kasalakina.
Ya kita buka KR. Emang kemana we ngomong masalah benang, sebenang dibayar dibayar hati. Nona, ya sebenarnya mah eta ngan nita hungkul. Bikin bae teu naon. Tekedah. Tekedah kayaknya mah. Penting naon? Penting mah nya nu ka dieu nya eta lah. Tadi pan dibakieun. Tiap putih ngomong kieu. Siapa datang lima dengan tangwaraku. Dari cara blokan dia saya mah. Gawe mah bareng bibir kendangan. Jadinya ngadenge kenang kitu teh sok ngeueur batu. Gitu jadi jadi wah mana huntu coplok gara-gara kitu meureun. Jika mah. Tapi wingi teu da. Henteu. Kiha. Dewe teh ngalaman. Alamat Kamang tolong. kemana tuh? Hayang kawin. Hayang kawin? Oh. Video anak di mana dewe hayang kawin. Tah, lamun aing ke kawin, wayana maneh ngahibur deh. Siap. Sawereun maneh heuh. Janji sia. Siap. Amun aing kawin sawereun maneh. Siap. Iya beres. Siap beres. Janjinya. Jadi. Janji sama sih. Ulah lebih ka diotrok. Ulah lebih ke diotrok. Naon da eta mah kadinya abi mah lain ka maneh. Jadi yang kawinnya? Hayang kawin win hayang kawin. Ya, keprok ka Mang Ohang.